baca salat maca istighfar qomo maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masattu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah eta lah anu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala. Jadi geus kudu biasa tah babacaan kos kitu mah sebab eta mah raja istighfar. Datang ke geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae. Masya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bacana meh subuh nuluran Kangjeng. Meh subuh teh maca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Boro-boro maca eta. Buku subuh ge, purat perot. Kutak. Sakumaha hadek perang. Kaberangan deres di jero waktu keneh mah. Nah, iyalah ayatna ku urang dibaca wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhuri nurikeun ucapan kufar anu cek kafirin tadi ngejelaskeun bahwa cek para kafir teh ulah sok percaya ke omongan Muhammad mah budak kamari heulaan aing ngadahar uyahna ge leg-leg geus sia uyah nguji-nguji ngaheulaan ngadahar atuh loba kolot nu ti heula ngadahar uyahna jatuh becuseun kulhu acan anu mana cek para kafir kahirupan mah deui illa hayatuna kecuali kahirupan urang kuari ulah sok haju kadenge ka Muhammad bahwa cenah engke bakal aya dihudangkeun ti kubur bakal engke aya digiring di masyar eta si Muhammad nyanyahoanan ting in hiya illa hayatuna dunya deui hirup bangan di dunia dong pae mah pae kafir teh kos kararitu tak disusullah ku ayat kafir anu henteu boga kayakinan bakal dihudangkeun ti kubur kafir nu boga kayakinan bakal moal aya digiring ka mahsyar kafir nu boga kayakinan bahwa engke teh moal kapanggih jeung babales pagawean kafir nu teu percayaeun kana ayana sorga kafir teu percayaeun ayana neraka kafir teu percayaeun ayana akhirat warina nyana senang-senang di duniana neangan dunia antep kadaya kumaha carana bae hasil duniana dipake sesenangan ku nyana hayang mabok nyana hayang zina nyana hayang judi kumaha nyana bae iyalah kafir ku ari ditaluturkeun ta kahirupan kafir teh ku muslim naudzubillah min mabok teh kafir sebab jana boga keyakinan moal aya babales di akhirat boga duit hotel mana nuku nyana henteu dibeli nyana mah unggal puting neulean gambar-gambar bae nu dibeli ku nyana kamari India nu dibeli coba aing hayang nyaho Cina ieu kitu urang kafir mah kitu coba aing hayang nyaho orang Singapura kos kumaha rasana ieu legit apa naon sih belon ban kafir mah kos karari itu teh minimal nyana di Indonesia kunyana dicobaan kabeh coba cenah cek nyana ieu urang Bali coba cek nyana teh urang Brebes coba cek nyana urang Bandung Parahyangan dicobaan ku kafir coba kita tanya ke kafir kok udah nyobain berapa macam wow sering ngapain lagi di dunia mah tuh hanya atuh singko karena lagi yang paling hebat mana kok? Wow, Bali cekin. Kok ketahuan Bali? Kan ahli ukir di sana mah. Jadi ada ukir-ukirannya. Tolol teh coba eta. Macem-macem teh singko. Aduh. Masya Allah. Kafir teh kos itu sesenangan. Ditaluturkeun ku ari.
kurang Islam nu baroga duit mending mun lain pejabat-pejabat deui karar itu Gusti Allah nu agung atuh di Indonesia mah geus sarua jeung di Hollywood sebenarnya emang Hollywood mana atuh nyaho ku lagi teu nyaho eta kan pernah bae ka ditu ka Hollywood horeng deket Cikupa aja eta Hollywood citra eta Hollywood leuletikan citra eta citra ka Hollywood leletikan eta Masya Allah orang lamun liwat kadinya sosorean eta mah Hollywood bebeneran ja tukang jagong aya di dinya teh tapi antingna gede sabelah kang baso aya geus macem-macem bae eta Hollywood ya Allah ya Rabbi nya Amerika pindah ka urang eta aya Siloam eta teh miniatur Hollywood eta teh geus macem-macem ieu bakalna dibangun di dieu di pasar Kemis Kendal ka ditu terus wallahu a'lam engke mun anak urang kuari teu dididik akidahna engkena bakal kumaha meureun ieu beukeur carita syariat entek sing hade boga anak teh rada keuseuh-keuseuhkeun gerak kenakeun ngaji ieu ka dituna ieu geus Jakarta kos kitu Tangerang kota geus kos kitu teu urang ka dieu kabupaten geus eueuh bae tanda-tanda Islam teh mun urang ka kota teh riweuh jasa engke mah ka dieu terus ambalaya terus tidak menutup kemungkinan terus ka Serang sebab didesak terus dipaksa supaya berubah Masya Allah keyakinan urang mah pan aya hudang ti kubur kakarak maot doang ge yakinkeun mugoyabat ngaranna engke urang bakal dihudangkeun ditanya ku malaikat munkar nakir aya naimul qabri aya azabul qabri urang mah percaya ieu nu mantak ngaji ge percaya tak eta kafir teu percaya Allah paeh mah paeh bae cek nangis eueuh dongengna nu hirup deui ya tiba heula kiamat bohong tah mah kafir mokoskan nah kuari dimensina dimensi akhirat keur caritaan kamari dijelaskeun walau tara iz uqifu ala rabbihim qala alladzina qala laysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun kuari mamanehanana teh geus jadi kanyataan di akhirat teh neuleuh sorga neuleuh neraka nah sia geus disanghareukeun papanggih jeung Allah hartina papanggih jeung Gusti Allah teh kanyataan nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad bakal aya digiring ka mahsyar teh ayanya anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi aya mizan teh kadeuleu kunyana nu dicaritakeun aya neraka teh geus aya di hareupeun nyana nu dicaritakeun bakal aya sorga teh geus kaambeuk kunyana eta kemewahan sorga kanikmatan sorga kasingitan sorga keistimewaan sorga jadi kuari mah nyata akhirat teh ternyata aya tah kafir di dunia teu boga keyakinan aya akhirat kuari aya di akhirat kadeuleu kunyana neraka pikumaha duh cek kafir teh baheula mah teu percaya aya amprok jeung Gusti Allah yakni aya babales ti Gusti Allah kuari mah nyata karasa jasa cenah eueuh baheula mah cak leluhur teh sorga ternyata aya sorga teh cenah eueuh neraka teh ieu kuari dihareup sedengkeun nyahoeun nu bakal dikanarakakeun teh jelema-jelema anu kafir jelema-jelema anu musyrik jelema-jelema anu murtad nyahoeun teh aing teh bakal dikanarakakeun kumaha tah qad khasira alladzina kazzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atsumus sa'atu baghtah nyata rugi jelema anu ngabohongkeun kana liqa'illah bakal dihudangkeun ti kubur bakal digiring ka mahsyar neuleuh surga jeung neraka bakal diasupan surga jeung neraka ku ahli-ahlina
sedangkannya ngabohongkeun ka dina hatta iza jaat satu sehingga di mana datang ka manehanana kiamat kiamat sugro baheula leuletikan yakni paeh sebab ida mata qomat kiamat tuh di mana paeh geus kapanggih teh jeung kiamat paeh teh nyeri jasa mulai kiamat teh ti paeh disiksa paehna teh mukminin mah paeh teh ngeunaheun dideulekeun sorga dideulekeun neraka dideulekeun sorga dideulekeun neraka lantaran salatna teu pernah tinggalin kitu keneh puasana kitu keneh hajina kitu keneh zakat da bahkan loba sedekah ka masjid jeung ka pasantren jeung ka pondok naon gitu ka majelis salim atuh begitu dideulekeun sorga hos paeh mulai kiamatna ngeunaheun jang mukminin mukminin masa tengenah-tengenah nage neule sorga neule neraka neule sorga neule neraka lantaran tadina di dunia henteu salat atawa carang salat teu puasa atawa carang puasana atawa teu zakat itu keneh kajariah-jariah teu pernah daek neule tapi sorga neraka ngan eureuna di neraka hos bae deres keneh dideulekeun kan sorgana deres keneh teh lumayan sakitu mah tapi kafir mah geus teu dideulekeun sorga acan teu dideulekeun sorga teh kafir mah begitu mulai paeh dek dicabut nyawana nu dideulekeun pemandangan siksa nu mantaknya merontak ngajerit kadang aya nu lulubatar merontak ngajerit kafir coba ge Cina-Cina di kampung Melayu baheula mah dikunci mun sakaratul maut dikunci tanyakan ke orang kampung Melayu dikunci kena gegedebegan sorangan lantaran lamun tadi kuncinya ada lulubatan tah bejakeun tanyakeun tah ka orang kampung Melayu tah loba di dieu teh loba tah kampung Melayu nya tatanggana ongko deui dideulekeun teh neraka eueuh surga jadi geus eueuh harepan ai tadi mah kapan neuleuh surga neuleuh neraka aya duh aing tuh aturan mah kadi itu tuh mun salat mah tuh deulekeun deui neraka ngancak malaikat nu ieu bae jang sia mah deuleuh deui ka surga tuh sia lamun daek ngabangun masjid mah tuh jariah tah sawasia duit sia tah kadinya tah duh kaduhung amat cek kena aing teh jariah deuleuh deui neraka dada deres dideulekeun ngan ai geusana mah tetep di neraka dengan ayah harapannya sebab tetap ai maut nama mawa iman Islam mawa la ilaha illallah sanajan disiksa di kuburanna siksa jaga di akhirat tetap ujung-ujung nama ka sorga bawa kami nale nyeri tetap bayang nu ulah ka neraka bae memang nanaonan gitu boro-boro ka neraka kena rokok bae ge melentung nyeri naroko melentung jadi atau komodi itu masya Allah kan tetap yang selamat baik ya orang yang ngaji kos kieu juk kesel aju keluar kesang teteh ngaluarkeun dosa nu mantap ke kudu ngarep panas sebenarnya sampai dosa bagi kala luar lain dosa nu keluar hitut aduh masya Allah. Nah, nyata kuarima di akhirat kafir teh timbul rasa rugi. Kunaon rugina? Dibere modal di dunia teh umur sehat, modal ngaranna. Kita digunakeun pakai usaha jang bebekalan akhirat. Tapi ternyata modal hirup umur jeung sehat teh digunakeun pakai bebekalan. Lantaran nyana teu percaya rugi luar biasa kayaan rugi teh lamun urang kos kieu ye urang dagang boga duit 100 juta didagangkeun ku urang setahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun ludes modal eueuh untung eueuh rugi jasa ngalamun stres eta keur carita dagang teh rugi jasa geus bahasa rugi teh kudu makana dagang geus ai kuarima dibahasakeun rugi ka jelema nu kafir lantaran bakal asup ka sorga lain rugi tama kudu nama kaduhung geus gabahasakeun khosira alladzina kadzabu majaz karana cek tukang ngaji bayan mah jadi ngagiclek sabahasa insirop-insiropna teh
bahasa rugi mah nu dagang lantaran Allah ngabahasakan melalui Kangjeng Nabi umur teh hirup teh adalah sebagai modal jangan keuntungan di akhirat urang tak kuari keur modal ya ngaranna ye urang kuari keur modal ye di jero hirup teh salat ngaranna ngagunakeun modal hirup urang teh kuari zakat ngaranna ngagunakeun modal hirup urang teh jariah ngagunakeun modal hirup tak kuari urang sedekah ngagunakeun modal hirup kuari urang ngaji ieu teh ngaranna keur ngadagangkeun modal urang jang neangan bekal jaga di akhirat tah ieu teh kuari tah anu teu memodal mah teu paminggu ka puncak pan kuari teh ka puncak ditanya mau kemana Pak Haji? Ngaji ke Cilongok. Bapak mau kemana? Woi, saya menanti dulu ngaji kan saya orang Pemda, anti ngaji Pemda mah. Leg-leg ku sia Pemda. Ceknya nama naon meureuneunan kene-kene jadi pejabat embu ngaji. Hayu tuturkeun ku sia ka puncak, tuturkeun ku sia ka Bali. Engke sia geus sakaratil maut karak sia. Kaduhung kapanggih jeung Ki Haji ditanya teh, "Pak, mau kemana?" Jangan nanya. Bapak kemana? Saya mah ke sorga kan dulunya ngaji. Bapak kemana? Duh, saya mah ke sono. Jadi tegaskan deh, gue baca ke sononya kemana? Ada jangan banyak ngomong. No. Sia geri ngahina, cenah aing dek berangkat ngaji. Alah ngaji aja, masih muda udah ngaji. Tah eta ngahinanya anak kuari kerasa sia. Rasakeun ke. Kuari pejabat teh daekeun ngararaji heran ja. Heran. Kakarak jadi lurah tedek ngaji, jadi camat tedek ngaji. Iya sia teh keur modal. Bakal modal sia. Kok mau jadi bupati haju tedekeun ngaji mah? Ya Allah, ya Rabbi kos moal modal bae. Adapun make jeung teu ngaji bae nyaho-nyaho atuh heulanan. Nyaho-nyaho atuh heula geus nyaho mah ka ditu. Tah, lamun teu dipake pan leuwih teleb. Ente ngaji-ngaji mah penting nyaho-nyaho. Ngaji heula ngaji. Insyaallah tedek ngaji heran aneh eta duit negara heran jasa tedek tapi teu kabeh aya camat nu ngaji polisi nu ngaji loba tentara nu ngaji aya urang Pemda ge meureun mun di ditu 1000 aya 100 meureun aya nu ngaji henteu aya kabeh mangan mayoritas doang tedek ngaji asa aing jadi pejabat teh asa aing teu kabeh aya anu tawadu aya anu mikir aya tama kumaha Allah bae ka ditu nama ngari keur carita jarang pejabat ngaji kecuali jeung Kiai Golkar dia lain masalah tah mah lain ngaji tah mah lain ngaji tah mah ngangsongkeun beungeut setor beungeut nya kafir-kafir di akhirat teh kafir di akhirat geus neuler rugi bahasa rugi teh dagang sebabnya na dibere modal umur kuarina kenyataan anak sanggeus sapae sedangkan kiamat eta bagtah teh hartina kaget nu mata kaget kunaon henteu kanyahoan tanggal sabaraha teu kanyahoan bulan naon teu kanyahoan taun sabaraha hanya dikira-kira ciri-cirina wungkul lain dikira-kira Kangjeng Nabi nyaritakeun tanda-tanda geus deukeut ka kiamat nama teu dicaritakeun lamun dicaritakeun poe nama geus jelas poe Jumaah ngan bulan nama henteu taun nama henteu ngan poe nama kiamat teh Jumaah jadi keur tenang-tenang bae jelema teh keur tenang-tenang dor terjadilah kiamat bagtah ngaranna kaget kos pae urang teh dinasihatan ku pae teh geus sering jasa lantaran abah urang geus maot emak urang geus maot kakak urang geus maot kadang anak urang maot heula nasehat berarti aing ge bakal pae tapi leha-leha bae ngredit terus berarti teu inget bakal pae invest daging terus bae teu inget ka pae teh nu dideuleu keuntungan duniawi nu cek waliullah mah hina teh nu dideuleu teh hanya keuntungan sementara nu rusak diudag-udag kuari pae pan ngadadak pae mah emang aya pae teu ngadadak eueuh ngadadak kabeh jeung kagok bae kagok aduh si paeh keur kagok emang kunaon can kawin kagok ngaranna teh deres bae mun geus kawin mah barang geus kawin paeh teh budak keur kagok kunaon emang can boga anak geus boga anak teh budak keur mah produktif karak boga anak hiji kadua meureun ka ditu mah aya pitujuheun pidalapan kagok pasti budak geus kuari mah boga anak na 8 kuari paeh dek ngawinkeun
kagok budak cenah sagedeng deui mangawinkeun bebesanan geus sawinkeun hanjakal teh budak paeh kunaon can boga incu nu teu kagok kabeh Masya Allah mana paeh nu teu kagok mentak bantah bae ketika datang teh paeh mah kaget bae ka kiai paeh kaget ka wali paeh mah kaget ngan aya nu dibejaan waliullah mah kos Kangjeng Nabi loba lah henteu teu kaget ieu mah keur carita kaget teh mayoritas anu poho ka akhirat kaget bakalna nu inget ka akhirat mah teu kaget engke dia caritakeun di akhir nu inget ka akhirat mah tilo kaget datang napa malah ngarep-ngarep nya kieu bae kenaon Ki Haji lah ngarep-ngarep paeh ceuk cenah ieu je emang kunaon gitu itu laku deui ceuk cenah sial tau Ki Haji orenganan frustasi Ki Haji yang paeh teh laku deui nah ieu paeh kaget kabeh ge nu mentak eta teh iza jaat humus saatu baghtah saah teh di dieu kakarak awalan paeh eta teh geus kiamat iza mata qamat kiamat tuh di mana paeh hiji jelema terjadi kiamat mulai kiamat sugro paeh terus engke dihudangkeun ti kubur sabada kiamat kubro digiring kabeh ka mahsyar begitu dihudangkeun ti kubur kabeh sanggeusna langit ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya bumi ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya bea kabeh sang iza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu athqalaha beres kiamat ditiup ku malaikat Israfil sat rata bumi didinya ditugaskeun niup cai mani hujan cai mani kalaluarlah ti kuburan masing-masing rentul sakuma kostoge tek cal didinya malaikat Jibril anu pangheulana ku Gusti Allah dihudangkeun pangheulana mah Kangjeng Nabi di Madinah kemudian malaikat Jibril ceurik kapanggih ku malaikat Israfil ku naon ieu Jibril ku make ceurik sagala Muhammad di mana ieu Muhammad pasti kaulah ditanyakeun ku Gusti Allah titah ngadatangan Muhammad di mana jadi boro-boro manusia malaikat Jibril ge ieu puyangeun malaikat Jibril bae rajana malaikat puyangnya teu nyaho arah kaler kidul wetan kulon sehingga nanyakeun Muhammad di mana emang kunaon nanyakeun Muhammad aing pasti ditegur ku Gusti Allah titah ngadatangan Muhammad aing kapanggih Muhammad Cikupa cak malaikat Jibril ai dia teu butuh aing Muhammad dia mah Masya Allah nah gitulah nemantaknya sujud malaikat Jibril Gusti minta petunjuk abdi memeh ditanya ku Gusti di mana Muhammad cak Gusti Allah udang Jibril di mana aya cahaya berang ningali aya cahaya teh italah Muhammad datang ka dieu tangkep Kangjeng Nabi kitulah engke bakalna urang mah cel digiring ka mahsyar teh Aqsa Masjidil Aqsa teh anu bakal jadi pusat mahsyar di dinya ke bakalna urang digiring ke kaditu kabeh di Cikupa ti Blaraja macam-macam ya Allah ya Rabbi uluh ngantai termasuk si mbak-mbak nu paeh di dieu digiring kabeh di unggal negara kabeh di rata gunung laut kebon rata tanah teh mata poe ngan sakadar sahasta insyaallah jelema kabeh digiring Gusti Allah teh mejeunna digiring teh terus ka mahsyar kadele neraka kadele sorga ngan make jembatan Shiratal Mustaqim kafir nyaweun bahwa nama bakal ka neraka si encek si engko tah nyaweun jasa si enci nyaweun nya teh bakal ka neraka eta urang Amerika Yahudi Inggris Jerman Perancis tu kalalapir nyaweun nya bakal ka neraka tim mimiti dipimpin ku John Kennedy datang ka kamari datang ke kuari ku Obama nyaweun nyanang ke bakal ka neraka nu mantak bahasana nu baheula teu percaya kuari ngomong kieu
qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Cek kafir teh ya hasratana ya nida teh cek ahlina humah ieu gaganti tina adu hartina ngagero ya Zaidu hei Ki Zaid ka dieu eta tanida ngaranna kos kitu teh walil mudadan na'i au kana iya diatur ku ilmu nahwu mah nu mantap aya aturan-aturanana tak ieu mah ngagero kana rugi mah nya rugi digerokeun hei rugi ka dieu blon teh coba tuh nu ngagerokeun rugi berarti di dieu teh lain hakiki atuh nidana majazi. Naon atuh nu dimaksud mah kaduhung jasa ku rugina. Lamun jelema tadi di modalan 100 juta keur leutik baheula sedang leutik henteu gede henteu ukuran di lembur mah segede 100 juta ge gede. Kuari digolangkeun mejejes naon mejejes ambok kabeh. Modal eueuh untung eueuh nyana teh kieu rugi jasa aing dagang aduh teh jeneng karena rugi ge aduh aing dagang rugi aduh eta pas kitu dagang ieu kerja pertikeun kana dagang eta kafir ge kieu teh nepakan ieu aduh aing rugi jasa geus makading moal aya harapan balik deui ka dunia nepakan tarang kabeh gaduh aing rugi jasa rugi da kafir termasuk lurah nun teu ibadah aduh sarua ilueun nya polisi bangsa camat bupati gubernur kaget nerepakan ieu aduh eta bagus depakan tarang berjamaah tinggal Ki Haji nusuk ngaji bae nonton ieu kuna nepakan sana Noel pak kenapa kuna nepakan ini kunaon nepakan ini cek pejabat ngomong bener tuh sia campur segala ji cek Ki Haji jakula mah tenang bae jatuh itu sorga jakula mah geus bolongpong itu lawang ka sorga tinggal nungguan di BAP doang sakedeung deui kula mah gaskeun ulah ngomong sia baheula nu ngahina ka aing teh nya anu baheula nindes aing teh sia menteri kan sia menterinya aing rek minta pertanggungjawaban ka sia menteri sosial kan hah eta lah nerepakan ya hasratana aduh rugi amat ieu teh banget kaduhung geus bajaz deui teh mun ku urang dibongkar mah ku ahli bayan panjang ieu mah geus bae maksudna mah lantaran ku pohara sibatin nadam pohara jasa kaduhungna sehingga bahasana ge ya hasratan aduh rugi ka binabina syiddatut ta'alluq sangat pisan nyerina nidana majaz ay hadza awanu kafahdurido wari horeng masa kerugian anjeun datang anjeun teh aku ari datang rugi jasa nu baheula dibere modal umur baheula dibere modal sehat ngadengekeun ceramah kiai dina muludan dina rajaban dina pangajian televisi jeung radio surat kabar berbagai media nyaho teh pangajak tapi nyana ngabang balerkeun hingga teu percaya nyana ku ari ya hasratana rugi jasa kapanggih nyana jeung MZ enggeut di ditu aduh Pak Kiai sejuta umat kenapa saya dulu pernah ngedengerin dalam ceramah tapi saya nggak pernah manut kenapa begitu salah siapa saya udah capek kesana kemari saya dakwah kenapa nggak didengerin dipakai ya rasain aja deh kita MZ datang di Soleh duh sakapir teh kula ngadengekeun kiai baheula teh di ditu tuh ceramah tapi kula teh ngahina ka kiai bukan sok
Itu dia ngadekeun dinya teu make. Atuh rasakeun ku hari. Ki soleh ka mata. Aduh. Datang Ki Podoli. Cek Ki Podoli teh atuh ai baheula ngadekeun haju teu make mah tuh sabada sia teh. Itu dia ngadekeun dinya teu make. Atuh kula mah kula kakak mah kakak. Masya Allah. Nges tadi dinya teh kaduhung jasa pan. Minta tolong ka kiai heuh. Lain urusan tutulung ku ari mah. Lain agama mah teu bisa. Teu percaya mah teu bisa. Kami mah nulungan sote ka murid. Kami mah nulungan sote ka nu sahaluan. Bisa nulungan sote lamun dibere ku Gusti Allah wewenang untuk nulungan. Pangkat wali, pangkat solihin boga murid kakarak diperkenankan untuk nulungan. Ai kitu mah beda agama tuh teu bisa cek emjat udah rasain aja deh. Teu bisa. Ngayalah bahasana ya hasratana duh kaduhung jasa rugi anu kabina-bina lantaran alama farotna baheula lalawara piha waktu di dunya teu daek ngadenge kana petuah Kangjeng baheula di zaman Kangjeng di zaman sahabat teu daek ngadenge kana mauizah para sahabat terus para tabiin gitu keneh terus di zaman urang kafir-kafir teh da lain teh nyaho-nyahoeun jasa karena ajakan-ajakan ulama boh kelas internasional seperti ulama-ulama Mekah baheula aya Said Maliki kelas internasional nu datang nate para amir ti unggal negara nu kuari diteruskeun ku putrana Sayyid Muhammad kitu keneh nu aya di Maroko kelas internasional kitu keneh Sayyid Khalid nu aya di kitu Irak kitu keneh nu aya di Mesir kelas-kelas dunia anu adu kekuatan argumentasi teh jeung para inohong kafir kelas dunia deui kurang mah dihandap tangan sakadar dakwah muludan rajaban kemudian kitu ala kadarna ngariung-ngariung batur mah depat permasalahan di luhur teh Masya Allah tuh ulama-ulama nu kelas internasional Pakistan teh kemudian kitu geus puguh ulama-ulama kitu naon ngaranna Timur Tengah etalanya lalu ke berantem terus adu argumentasi. Nah lain teu nyahoan pad kuari nyahoan nu mentak wana bahasana ya hasratana ala ma farratna fiha duh rugi jasa kaduhung jasa rugi luar biasa lantaran lalawara baheula keur di dunia lain teu ngadenge ngan ngabang balerkeun deres ngan sakitu mah wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim lain sakadar kaduhung tapi horenganan eta dosa-dosa nu teu percayana eta teh dibentukeun ti tadi dipanggul ku tonggongna Masya Allah dosa-dosa kafirnyana dosa-dosa di jero kafirnyana teh dibentukeun kete tidak dipanggul abeh kanyahoan bahwa nyana teh kafir tah eta dosana ya Allah ya Rabbi nu mentek urang nyaritakeun dina masalah eta teh aya kecapan Qatadah jeung Sudaki cenah ti Kangjeng Nabi annal mu'mina idza kharaja min qabrihi sayanyana jelema mukmin di mana-mana kaluar ti kuburanna istaqbalahu asanu syai'in suratan bakal menghadap pang bagus-bagus tarupa pang sengit-sengit nawa apa buh pang sengit-sengit narihan ambeuna jol bae aya jelema kasep jasa tur sengit urang kaluar ti kubur teh kapanggih jeung nu kasep jeung nu sengit Masya Allah pan nganeuleun nu kasep teh hate lega tapi urang lamun neuleuh jelema nu jobed hate teh Okos urang neuleuh jelema anu geulis sanajan nya teu bogoheun ge ka urang-urang geus senang bae tapi coba deuleu urang berbes nu hideung puyeng mantap kamari pangalaman keur ka Irak jeung ka Iran sanajan kurang dahar lantaran kapanggih jeung roti teuas anu hasem teh teu karasaeun ku jamaah sebab neuleuh gadisna gareulis geus lapar ge teu karasa sebab neuleuh pipina putih lain hideung lain beureum lain aduh semu koneng teh
irungna mararancung bulu matana bara rentik teh ta eta teh sanajan lapar barang neuleuh nu kos kitu lapar leungit. Masyaallah betah di ditu mah ningali kos kitu na betah balik ka Indonesia Gusti nu agung nya paretekel nya hararideung tapi ya itu bangsa Indonesia tung dek sade nu muji lain urang mah ieu mah keur carita mun dibandingkeun jeung urang luar negeri sebab itu mah bener-bener irung di urang mah kutil. Aduh tah urang keluar ti kubur udang jol nu kasep cak Kangjeng Nabi sing hadap tengetkeun nya kasep nya seuyeuh ngomongnya fayaqulu hal ta'rifuni Tuhan waun teu ka kula nanya nyana ngaji waun teu ka kula ngomongnya da kos kitu tah pak mun ustad tad waun teu ka saya sepatan tah mah waun teu ka saya pan Sunda pan saya pan waun teu ka saya sepatan tah ditanya tuh amalnya anak ieu tuh ji payaqulu la kudu baca teu wau asa teu boga wau kasep jeung seungit amat ieu mah payaqulu ulah kaget ana amaluka as-shalih kuring amal anjeun nu saleh salat puasa zakat jariah kabeh tahajud duha sedekah na ngaji na ieu dibentukkeun jadi kula masyaallah kita amal kula mun geus aya mah kieu bae farkabni geura numpak ka kula geura numpak ka kula nu bakal mawa ka ditu ka mizan engke ditimbang ke jeung kula ulah sieun cak manehanna pebodolan mah geus lila pisan rok batuka kaula teh panumpakan anjeun keur di dunia teh maneh asa katumpakan ku kula pan eta subuh sakitu tiris da ge pan terus bae ditumpakan ku kula pan maneh daek bae peuting tahajud teh dihudangkeun teh eta maneh daek bae sarua jeung ditumpakan ku kula cak amal teh eta ngaluarkeun duit teh berat jasa jang ka masjid pan eta sarua jeung ditumpakan ku kula baheula kula numpakan anjeun jadilah kula jadi bagus ku ari anjeun geura tumpak ka kula ya Allah ya Rabbi nikmat jasa urang lamun dikitukeun Gusti lah dawuhan Allah dina Al-Quran fayakunan gitu ngaranna dawuhan Allah yauma nasurul muttaqina ila rahmani wafda besi kurang jelas ayat tadina Al-Quran mengenai carita anu tadi teh dijelaskan ku Gusti Allah dina poean kaula nu agung ngagiringkeun al muttaqina ka para muttaqin kabeh ila rahmani dihareukeun ka pangeran wafda maka tutumpakan amal Masya Allah nu mantak geura siap-siap kuari jieun tutumpakan amal urang nu bagus tunduh saeutik mah paksakeun ku urang berjamaah salat paksakeun komo nu geus karolot baja geus teu boga pagawean magrib teh setengah genep geus aya di mushola mantep biasa ieu mah kasep jasa bakal nonton mah di akhirat lamun nu tinggaleun rada jore moal salamkeun ya Allah ya Rabbi ieu lain ucapan ulah lain ucapan sasa ucapan Gusti Allah nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpang meungpeung urang dibere modal bagusan kendaraan urang jaga di akhirat salatna nu rapi tur anu khusyuk eta sajasa cenah kieu khusyuk kumaha teh khusyuk mah manteng ka Gusti Allah ulah boga pikiranan buku inget bae cenah ka sekupi piceun sekupina beuki parah tuh dipiceun mah oh bener na emang sia mah tah ieu terus salat rapi puasa zakat kabeh haji mun urang geus nisab di samping eta jariah terus korban kabeh sedekah fakir miskin dan bakal dibentukeun makin loba urang sedekah makin loba urang beramal makin kasep jeung makin seungit kanya hoanang ke di akhirat urang narumpakan kendaraan eta Masya Allah aya babaturan utang jore amat sama kendaraan loba omong mah emang bulan jore subuh tinggalin melulu inclang naik menaikkan pinclang
pan urang keluarga yang boga mobil pang bagusna mun bisa mah Lexus mun bisa mah kitu baby Ben mun bisa mah Alphard ku abeh di dunia teh eta lantaran boga fasilitas anu luar biasa beda ngagejlugna beda AC-na beda pan urang mah aya di AC panas di AC salah teh di AC salah eta lawangna ge lawangna beda ngagebrugna teh ngagebrugna beda lamun mobil bagus bapak lamun digebrugan teh lawang gablek aduh masya Allah lamun mobil jore mah beda atuh lain gablek mah goblok beda ngagebrugna aduh masya Allah kan beda itu suara lawang mobil gak beda ya Allah ya Rabbi nah ya di akhirat engke ya Allah lamun kendaraan urang bagus mantap nikmat jasa urang geus kikieuan ge mantap jasa siap geus kada teu heula urang mantap jasa tab ke mana Allah geus ulah tab aing geus mantap jasa geus tinggalin bangsa RT mah komo alah teh belebes RT teh hayu pada teh kendaraan teh bisa lempang emang kunaon kitu pan bisa lempang duit rakyat teh disetorkeun ka lurah macet kendaraan ayangan macet kempes aduh Gusti Allah nu agung ilah urang keur nyaritakeun dimensi akhirat seperti eta kemudian kafir kuari wa amal kafiru fayastaqbiluhu akbahu syai'in suratan wa antan hurihan kafir mah begitu hudang ti kubur madeplah ka manehanana rupa nu pangjare-jarena rupa tur pangbau-bauna nyajure rupana hideung buukna geus lain buuk tamah sakumaha kawat matana molotot ciluh sebuah gede kieu haju lehona gude jasa di samping leho deui ieu ngacai bae diceuli ge kaluar nyaho ngaranna pohoan kula eta nyoconge naon-naon wala nya borok luar biasa sebuah kacida nya jore nya bau ya Allah nyana ngomong bae kula tadi pun kok kenal nggak sama saya kayak aku lah kapan gua kenal sama yang gituan masa gua kenal sama yang begitu pura-pura kagak kenal anak amal luka ini saya kan amal kamu pekerjaan kamu dulu waktu di dunia nggak percaya sama Allah nggak percaya sama keutuhan Allah nggak percaya sama Muhammad ini gua dibuktiin kayak gini terus kamu kan terus main judi, terus mabok, terus main hotel. Ini bentuknya kayak gini nih. Ini amal lu. Ngapain lu? Aku salah. Nggak bisa sono-sono. Ceknya ini mah gua mah mau terus aja sama kamu bebarengan ke sono. Iya tuh gua nanti takut. Ya takut kagak takut. Udah kita bareng-bareng aja ke neraka. Cek kafir teh kok jadi kieu ye. Aduh, aja. Nah, cek atta amal teh tolama rokabutani. Dunia maneh geus kebal jasa numpakan kaula baheula di dunia. Nah, kuari mah pana ayeuna kabuka. Kuari aing bakal numpakan sia. Ai urang mah numpakan amal, ari kafir mah ditumpakan ku amal. Jadi amal kafirna, amal musyikna, amal wasiat dijual ka kafiranana nembek kanyana. Ieu ayatna wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim di sampingnya neuleuh pemandangan neraka nu bakal kumanehanana diancruban neuleuh nyana pemandangan sorga anu jauh bakal asup ka sorga tinggal kaduhung lain sakadar kaduhung wahum yahmiluna awzarahum nyana teh ngakeup amal di tonggongna masya Allah. Geus kanyahoan jelema kafir teh kanyahoan lantaran nyana ditumpakan ku amalna. Urang ge jelema mukmin teh bakal ditumpakan sarua bae ku amal permaksiatan urang.
jelema nu kuari korupsi bakal ditumpakan ku korupsina jelema nu kuari maling bakal ditumpakan ku harta nu kumanehna dipalingna panca Kangjeng Nabi saha jelema anu maling tane sajeungkal bae pan eta bakal numpakan kanyana datang ka 7 lapis ka handap 7 lapis diudangkeun titah dipanggul tah sia baheula nyeser teh sajeungkal baheula teh tah panggul kanyahoan. Ya Allah ya Rabbi mentak sing hararade mumpung urang kuari boga modal hirup jang tobat ka Gusti Allah beusi aya harta-harta batur bikeun bae lantaran engke mah titah dipanggul ku urang. Titah dipanggul, Masya Allah, Masya Allah. Maling sanajan segede sir bakal titah dipanggul dibawa ku urang. Gusti Allah lagu mentak sing hade. Mentak ala sa'ama wazirun ala eling panggoreng-goreng dosa nu dipapanggul ku manehanana goreng jasa tamah kuari urang mun manggul kurupuk di tukang bagus kuari urang lamun manggul rambutan di tukang dibawa ka imah bagus kuari urang lamun manggul gitu lauk dibawa ka imah bungaheun tapi lamun ku urang nu dipapanggulna barang jorek mah atuh meureun nu di imahna ge ngahinakeun ka urang malah ngusir. Ieu di akhirat nu dipapanggul teh dosa. Atuh geus kanyahoan jasa memeh ditimbang ge, memeh ditimbang ku Allah ku malaikat. Atuh geus kanyahoan ku kabehan. Wah, asana ieu mah kieu mendotna ieu. Ieu mah kieu ieu mah mendotna. Babaturan urang ngaranna Holid, keur mamawa dosa bae. Lid lah mending boleh ditimbang sia mending ngagejebur sorangan bae kana. Ayo guys dipapanggul gitu tuh jadi kurang ge kudu mandang geus kanyahoan wa hum yahmiluna auzarahum dipanggul dosa teh kurang masyaallah nu mantak pangheula-heulana dina ilmu thariqah makom teh makom tobat jang ahli thariqah nu menuju kana hakikat ieu adalah dimimitian ku tobat cara tobatna aya cara tersendiri jang urang ahli syariat ulah eureun-eureun tobat ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi dititah tobat urang teh carana istighfar bae mantes salat 3 kali eta jang ahli syariat jang mantes salat tobat anu asli namun urang boga dosa atuh hanterkeun tobat ngaranna mun urang pernah ngomongkeun bebeja kanya namun bakal moal aya fitnah mun aya fitnah beuki tambahan deui ku urang istighfar memeh sare kurang baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 bali atau maca ayat kursi memeh sare ku Kangjeng Nabi geus dibere cara-cara lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot baca heula urang ngala wudu heula sanggeus ngala wudu maca ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim mimitian alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca memeh sare ngan kulantaran tata dina carang kuari maca di luhur tempat sare kadenge ku pemajikan tahlilan di dieu abong-abong uringan teh pamajikan bloon deh aja urang eureun deh dikitukeun ulah aing meunang ngaji ye ti Cilongok cenah ge cak kiai memeh sare maca ayat kursi sia mah endahan ngariung di luhur kasur barengan kakarak bae tiba lagi aja tilok kos kitu bae pan ngomong emang kos kitu pamajikan kurang adab kos kitu teh ye tah bejaan baca gua bareng jadi dia di tukang yang diarep ayo ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga sia ngahina tanaon gae da ieu pan ngariung cak nya teh lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sangheuk ieu ngalawudu nu bagus mah ngalawudu memeh sare teh wudu heula Kangjeng Nabi fatawadda wudu as-salat wudu sakumaha wudu deuk salat nah urang wudu ieu mah moal wudu lantaran geus tunduh jasa geus bae di jero hate cek majikan kok nganeng-nganeng gitu kalau omong
Tadi biasa gitu gitu. Baca kurang di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek sare teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia. Kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula. Sanggeus beungeut terus kanu katotor ku leungeun. Macana 3 kali. Kulhu falak binas sadik. Eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sireum asup. Buaya sumindal, buat teng aya kalajengking, buaya bayongbong, lenyai itu mentek bacaan. Ih, ulah aman teuing. Terus komo dikontrakan mah pan tema atuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya lenyai ararasup. Nah, jagaan guna kos kitu. Beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dzambi dihampura dosa. Tuh adab-adaban geus cukup ngan urang tinggal makena doang. Makena iyalah urang istighfaran ye dosa-dosa urang lamun hutang mah tapi teu bisa diistighfaran bayar. Utang bayar begitu geus beres harak ge bayar. Sare istighfar, baca salat baca istighfar, qomo maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masattu wa a'udzubika min syarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah eta lah anu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala. Jadi geus kudu biasa tah babacaan kos kitu mah sebab eta mah raja istighfar. Datang ke geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae. Masya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bacana mah subuh nurutan Kangjeng. Men subuh teh maca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Boro-boro maca eta buku subuh ge purat perot. Kutak sakumaha adek perang. Kaberangan deres di jero waktu keneh mah. Nah, iyalah ayatna ku urang dibaca wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim kafirin di samping lain kaduhung doang di samping kaduhung jeung rugi horenganan dosa na titah dipanggul lain kafirin bae dosa-dosa urang engke bakal dipanggul wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alasa ama yazirun panggoreng-goreng nanu dipanggul mah nyaeta dosa kanyahoan ku kabehan duh Gusti wa ma hayatud dunya illa la'ibu walah nyaritakeun tadi pedah cekapir teh hiya illa hayatuna dunya ulah percaya ke omongan Muhammad teh aya kahirupan mah sakadar kahirupan dunia. Kahirupan sabada dunia mah sugan engke di akhirat bakal lahir teu aya dijelaskeun ku Gusti Allah. Wa mal hayatud dunya teu aya kahirupan dunia mah illa laibu walahun kecuali memengan jeung heureyan kaulinan doang berarti aya kahirupan sabada dunia di mana atuh lamun dunia ngan saukur lahun walaibun laibun walahun berarti aya kahirupan akhirat sumuhun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun yakin nyata jelas desa akhirat mah desa nu akhir yakna surga khairul lil ladzina yattaqun eta leuwih bagus ka jelema nu sararieun kana syirik anu ngajaga pamusyrikan nu ngajaga dosa-dosa ngabersihan diri lantaran inget nyana bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantap dijelaskeun di dieu aya dua kahirupan, aya kahirupan dunia, aya kahirupan akhirat. Hakikatna kahirupan dunia mah dijelaskeun ku Gusti Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureyan hungkul jeung memengan kaulinan. Aya anu sok resep ulinan mah kapan budak letik mah meuli mobilan mun boga duit mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun.
aju dijen mau mobilan sapoe 2 poe 3 poe kunyana keneh dibalangkeun eta budak leutik ngaranna heureuyan tah heureuyan teh percis kos budak leutik geus urang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat eta teh sarua jeung budak leutik keur nyoo cocoa aya ustad hayang meuli Avanza eta teh ustad orok aya kiai hayang ganti mobil kiai orok sasapihan lah. Oh mau teman rakyat mah yang ganti itu eta nu kos kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureuyan. Kok bisa kajahuan lalagaan jeung heureuyan? Lantaran engke bakal kaduh sakedeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat. Di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atau 50 tahun atau 80 tahun mayoritas 63 tahun carang lu datang ke 100 tahun keur digedekeun 100 tahun paeh nyana eta teh nyana ngan sakadar ngaheureuyan dunia heureuyan lalagaan jeung dunia naon nu batak disebut lalagaan jeung heureuyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad anu lilana lawasing lawas eta teh anu 100 tahun eueuh naon sakumaha budak leutik nyonyoo mobilan nyonyoo kakapalan nyonyoo bobonekaan sapoe 2 poe 3 poe saminggu 2 minggu blang kos kitu percis atawa anu dimaksud ku labun teh ieu adalah ngalaksanakeun maksiat nu disebut ku lahun teh ninggalkeun taat. Jadi tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkatna jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat. Lamun urang keur cicing di imah ai praktek di lapangan aya dangdut. Nah. Baheula mah Elpi Sukaesih Rita. Kabelah dieu nama Epi Tamala. Kabelah dieu nama Ting Ting. Aju ayat teteh di mana di lapangan urang lulu mayanan teteh neuleuh orkes eta urang keur labun ngaranna aju urang rekreasi atuh ka Jakarta terus ka Ancol terus ka Taman Mini narana keur labun lamun teu boga niat nu lain eta labun artina ngalaksanakeun maksiat ngaranna labun urang keur cicing bae jol bae babaturan urang karsanya yuk di ditu aya caturan ieu urang main catur labun ngaranna datang desa urang neuleukeun bae hakan ku sia kuda mun dihakan sia ku kuda teh waing dibere duit hakan tak ku kuda atau kuda nah hakan atawa cak musuhna lamun sia bisa ngadahar kuda bere duit waing so ebrak bisa aya patih ka dieu tuh dia hakan aing mah lain ku patih teureui ku sia sial itu sia nu sial gelut eta emang main mah gelut labun ngaranna labun teh terjol babaturanana tiluan aya di opatan lah usul main catur mendingan main remi bae ya remi teh do as timbul teh eta tolol talabun teh nu kos kitu ngaranna labun keur meujana rame-rame main remi tol enek Sekupi titit Lampung liwat coba tanyakeun di mana kontrakan anak mbak sini ada apa kontrakannya di situ Pak Haji itu pengkolan situ udah lama sih baru sebulan paingan aing karak neuleuh boleh saya ke sana tuh enggak apa-apa ke sana nomor HP-nya berapa sih labun teh dikeun carita labun aing mah yeuh goblok lalagaan heula labun yeuh eta keur labun eta labun kelas 3 tah mah kos kitu labun kelas 3 kuari kelas bupati labunna kelas bupati kuari mah Singapura di Inggris kan wae jadi Singapura ayo orang Inggris mah tilok Singapura nyebutna berangkat ke Singapura heureuyan bupati teh balik ti ditu nyana geus SMS pulang saya nanti bakalnya hari Kamis berarti nanti Minggu saya bisa golep udah nggak usah jauh-jauh di situ aja di Kedaton ya main golepnya atau di sana di mana tuh di di Kelapa Gading
Udah beres di situ nggak apa-apa lah, nggak usah ngantor, nanti terus ke Bekasi di sono. Tah eta lumayan tak kelas menengah. Kelas menengah tak labun tak kos gitu, tak labun. Eta labun tak kelas kos gitu. Siapa mau nyaho kena main golep kumaha emang. Main gatrik paling geus ya mah. Tuh. Geus main gatrik kori geus main gatrik. Paling jago gobag. Nah, itu permainan itu ada labun dah. Wah, lamun kelas anu luhur mah, masya Allah. Di samping selundupan narkotik. Di luar negeri masuk Indonesia, di Indonesia masuk luar negeri. Lantaran di Indonesia mau produktif masalah ganja Aceh teh. Produktif jasa ganja teh kekayaan di Indonesia matu di Kalimantan, di Aceh dan lain sebagainya. Eta teh lamun teh dikirim ke luar negeri rugi jasa. Aya pemain teh labun kelas tinggi. Geus urusan bangsa dongdotna ge dongdotna. Jang kelas handap mah ngampar tuh di ditu tuh. Di mana? Sebutkeun atuh Gus ya. Cek nya mah aing teh nyaho meureun. Tah di kawasan ge lumayan 50.000 eta teh lamun hutang mun kontan cukup 20.000. Malah mah anu tadi dade kontan teh dibayar diudag-udag. Kamu punya hutang belum bayar. Mbak, belum bayar apa? Atuh ini katanya. Teu beres ada ge isieun nyebutna. Kendaraan dipakai saja belum dibayar. Kendaraan apa? Udah banyak jangan banyak ngomong. Eta kelas 20.000, kelas 50.000 terus naik ke kelas 500.000, kelas 1 juta naik deui baheula. Lamun ku urang dicaritakeun kelas internasional. Aya bintang film ternama di dunia. Wah, eta mah geus cantikna luar biasa, mahalna luar biasa. Saha coba nu nyaho? Bruxelles, bintang film ternama dunia nu pernah membintangi film anu luar biasa bernama Bruxelles, kelahiran Amerika Serikat paduan dan Perancis. Nyana kegadisanana teh eta teh harga sakapaleun. Hanya 1 malam kegadisanna direnggut nyana bisa beli kapal Bruxelles. Masya Allah. Tuh emang kumaha gitu kelas dunia. Atau saya mah kelas 20.000. Mal bisa nyampe. Iyalah lamun urang nyaritakeun labun dunia berbagai-bagai kelas keur nyaritakeun labun maksiat. Aya lahun kumaha? Lahun mah kieu. Dunia aya di urang tapi teu digunakeun. Lahun ngaranna. Urang keur diuk di hareupeun ieu mah. Waalaikum. Saha eta? RT-nya. Heeh, naon? Iya, jariah masjid. Parasaban. Lahun ngaranna teh. Abe kanyawan ieu abe kaharti ngahartikeun labun jeung lahunna bener teu? Lamun tarifna panjangan dihartikeun ku bahasa urang bae aja sia urang ketos. Abe babari. Ai kiai mah geus nyahoan tarif-tarifna. Ieu mah jang urang lembur abe kanyawan pan dunya si labun walahun ta cara tadi tah ngahartikeunana. Labun berbagai kelas maksiat, lahun mah lahun anti. Jadi berarti nyegah kana ibadah. Andai kata jariah nyana teu daek lahun dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun bakal jadi siksa. Aya nu keur ngabangun majelis salim dunia aya di leungeun nyana tapi nyana persaban bae lahun ngaranna bakal jadi siksa. Aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni pondok pesantrenna benar-benar ibadah ka Gusti Allah. Haju minta bantuan ka nyana henteu lahun ngaranna nahan kana kahadean. Aya batur nu deuk perang ku manehna teu dimodalan, aya fakir miskin kelaparan nyana padahal boga nyana henteu daek mengulurkan tangan eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna. Atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat lahun ngaranna. Nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon ti peuting hudang tapi teu tahajud lahun ngaranna. Nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun, ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna labun. Babari kan. Tah mayoritas teh kos kitu nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun. Kuari mah asal ngadenge ayat eta nyaho tah. Ki haji teh, oh dunia mah kos kitu horenganan tah.
anu minta jariah ajun teu dibere barinya kelan janggot teh kasih eta nu kitu ngaranna lahun tah jol bae aya Assalamualaikum Pak Haji jariah ieu moal wakah heulanan pan nyaho pan moal wakah blon teh Ki Haji nah ieu 99% Ki Haji blon ya kabeh ge nyaho tapi teu ngalaksanakeun jadi lahun kabehan teh mandak wa mal hayatud dunya illa laibu walaupun dijelaskan emang kos gitu tapi aya dunia anu teu laibun walahun mana wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha famin umuril akhirat dunia nu dipake taat dunia nu dipake nulungan kana taat eta adalah termasuk umuril akhirat urang lumayan ye usaha teh maju aya pembangunan masjid minta ka urang atau urang lah langsung nyodorkeun tah 100 juta tah 500 juta tah 1 miliar eta mah dunia lain labun walahun eta mah umuril akhirat abe jelas ye kurang henteu jadi lanat sama dunia urang aya ye jual Assalamualaikum Baji Baji mah usaha maju ye nanaonan duluan usaha aing wah memehna geus ngajawab kos gitu hareudang aing mah henteu kieu teh alhamdulillah henteu kitu ieu mah lain pan atuh naon-naonan sia make jeung naliti usaha aing usaha aing geus basi pelit deh Ki Haji nu kos kieu asal ngomong lain gitu Pak Haji kula ieu boga budak eta non gara-gara negara raji di imah aya meureun 30-an mah butuh tempat jatuh sia-sia nu magahan ngaji kunaon make jeung kaing sagala eta lahun teh tapi lamun kieu mah Haji budak aya nu ngaraji di imah mah 50 mah teu bogaan tempat mah teh rompeng bae gede angin bocor hayang rada bagus je sia deuk bangun geus aya gambarna encan aya geura gambar we aduh emang blon eta nu sugih teh blon kos kitu teh ngagambar we lain kieu pan nu sugih mah geus tenang bae ke kumang Haji dipanggambarkeun ke lamun geus satuju kakarak atawa lamun di dinya boga babaturan tukang gambarkeun aju gegeran ka Mang Haji ka dieu geus ulah nyawana naon lah sia mah magahan maju bae sing tentrem nya tah geus bener aya gambarna ieu kieu satuju atawa manangnya anak geus satuju bae asal leutik teuing ieu mah ieu leutik teuing sapira 5 kamar cak Abah Haji mah nyieun 3 tingkat engke kontrakeun Ki Haji blon henteu serius ieu mah nah ieu akur gambarna akur geus sia mah ulah nyaon naon pagahan ngaji ieu mah kumang Haji bae dibangun ke tukangna ge tukangna geus aya teh Mang Haji sia mah geus tarima beres bae eta mah taat ngaranna umuril akhirat tama dunya masyaallah tah ieu keur carita lain labun lain lawun akhirat ti mana nyokotna apa cakang jeung Nabi ad-dunya mal'unatun dunia terlanat mal'unun man fiha dilanat jelema nu aya di duniana ge duniana dilanat jelema nu aya di duniana terlanat illa man zakarallah kecuali jelema nu zikir ka Allah hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat wa ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat Allah eta mah dunia nu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain mal'unun tamah akhirat tamah nu kos kitu mangaran nomor katilu wal alim wal muta'allim nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia teh lamun nu dibahasna eta adalah agama nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakni guru jeung muridna lain dunia labun walahun tamah akhirat tamah jadi geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ad-dunya mal'unatun dunya terlanat mal'unun man fiha kecuali 3 perkara hiji jelema nu zikir ka Allah dunia tapi akhirat tamah pibuktieunan kadua ngalaksanakeun amanat Allah boga harta digunakeun pake perang digunakeun pake lillahi kalimatillah masjid pondok pesantren majelis taklim eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat nomor katilu al alim wal muta'allim nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat tuh nu mantak wa mal hayatud dunya illa laibu walahun kecuali 3 perkara
geus engke nalika maot nage jelema anu tilu perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah nu inget ka Allah ya salat ya zakat ibadah lah nomor kadua ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia nomor katilu nu ngaji jeung nu ngadengekeunana eta mah ketika sakaratil mautna didelekeun sorga didelekeun neraka didelekeun sorga didelekeun neraka eureun-eureunna di sorga bahkan dirina teh sieun kana paeh nu matak wani perang ge teh sieun ka paeh lantaran paeh sorga nu matak diibah wani ka dieu eta teh keur hayang paeh cejan teh cenah kiai inget ka paeh minimal babakalan gitu jang paeh minimal kan kos gitu kamari prekan 2 minggu teh apaan atuh dipake ngalancong mah lupa macem-macem atuh lah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae ka Karang Bolong Inte lolobana mampu ku kesel cenah ieu teh ngaji. Emang kunaon gitu? Rindu ka tukang uduk tolol tuh. Ai ka aing teu rindu ka tukang uduk rindu. Hakikatna dunia wa mal hayatud dunya illa laibu walahun. Loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi nu paling babari tadi lakbun mah ngalaksanakeun maksiat lahun mah nahan tina ibadah abeh nginahin ke kapanggi bae urang jeung ayat eta oh iya geus lamun aya urang nu menta jariah urang lah henteu urang keur lahun dunia aya teu digunakeun lahun eta nu bakal jadi siksa selantaran akhirat mah lain lakbun walahun urang dunia loba tapi digunakeun pake akhirat teu jadi lakbun walahun akhirat labun walabun lantaran cak Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun aing teu semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali non kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah dirina poho ka Allah lakbun walahun dunia dipake poho ka Allah lakbun walahun urang kuari mameli mobil bus tetangga kabeh ngomong bu meuli bus tapi barang urang kanyahoan ku tetangga bus deuk jarah yeuh ka dieu ka bus ya ayo naik ka Banten gratis poe Minggu yeuh urang ngaji gratis besin dek ka mana ya pake bae mobil gratis eta mah teu labun walahu malah cek tetanggana mudah-mudahan ki haji ka beuli mobil deui angkunan beung ngeunaheun jasa mobilnya mah ke rumah mana ge gratis bang anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae di dunia geus kangeunahan jang fakir miskin di akhirat mah moal henteu mual henteu salamet lantaran di dunia na bae geus di kenon gitu didoakeun jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tetanggana ngadenge leungit mobil hadege berarti teu beres anu sugih tinggal kitu bae babari jasa asal tatangga hadege we teu beres berarti lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil nu mana mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh masyaallah kadang kuno belah itu Pak Haji leungit mobil nu mana nu pernah kanterkeun pamajikan kula ka rumah sakit waktu ngalahir teh Masya Allah Pak Haji leungit mobil nu mana anu pernah dibawa ka Banten teh Masya Allah kabeh ngamasa mudah-mudahan bae lah Ki Haji sanajan leungit gengke ku Allah dibayar deui dibere deui diganti deui tuh eta tinggal dengekeun tatangga bae tinggal dengekeun tatangga bae kula hese-hese eta teh utusan Allah lamun di dunia da kos kitu di akhirat lagi engke bakal kos kitu lamun di dunia dipake kadede di akhirat lagi pasti Ki Haji anu kunaon muriang Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh Masya Allah urang laya dieu tuh kan gitu Ki Haji anu muriang mun Ki Haji nu mana anu baheula urang menta jadi hati dibere teh hadege tek modarna ge ngageleger geus cuma ulah anu disalahkeun dengekeun tatangga bae nah iyalah hakikatna dunia mah wa mal hayatud dunya illa laibu walahun ay akhirat walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun yakin ari akhirat mah desa akhirat nya surga
eta leuwih bagus ka jelema anu ngajaga kana syirik. Afala taqilun, hei kafir afala yaqilun, bisa takilun bisa yaqilun. Mun takilun kitu ka urang kabehan, apakah maneh teu malalikir atawa kafir? Apakah eta kalalapir teh teu malalikir teu ngarti? Sing ngarti atuh kadituna payuminun arariman endahan teu ngalalarti. Padahal mah waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yakin desa akhirat leuwih bagus ka jelema anu takwa anu ngajagaan syirik manehanana bakal akhirat. Kok bisa leuwih bagus tibatan dunia lantaran di akhirat maka nikmatan anu hakiki. Eueuh ngeunah eueuh teu ngeunah di sorga mah sengit beneran bagus beneran gelis beneran. Kaya pacekcok di sorga mah jeung deui makin hari makin nikmat, makin hari makin lazat, makin hari makin beda. Per harina kanikmatan makin tambah. Nu mantak urang ibadah sing teger lantaran inget kana waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema anu yattaqun, dijadikeun jelema anu ibadah sehingga orang di akhirat diasupkeun ka surga Allah babarengan jeung para nabi, khususna Kangjeng Nabi urang jeung para wali-wali Allah nu ku urang dicintai jeung para guru-guru urang nu nuduhkeun ka urang kana jalan akhirat. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam.